euy jelema kieu euy. Aing rek minta tulung ka saha ieu pangasupkeun. Aing jangan heula jelema kitu ka itu ah. Tuh, kebenaran si Dek. Dek. Hah? Tulungan. Pangasupkeun. Asupkeun naon kela? Kalau orang masih perjaka. Pangasupkeun hukum. Astagfirullahaladzim. Pangasupkeun sakit. Riweuh. Buat Dek. Atuh teh riweuh. Galak teh nih riweuh. Naon nih? Naon saudara eta? Si Dede. Kita ngasupkeun. Kira ieu aing kudu nangan batur ka ditu. Jangan. Itu itu si Dela jeung si Dede tita ngasup ke kotor kana botol Nah, saya goblok naon balik ngomong teh tuh. Ayo geus pokona mah ayo urang intip ka ditu buru. Ayo. Sosok deh atuh buru asupkeun. Kela teh liangna leutik nih. Ciduhan deh gerak. Ya heula atuh teh, sabar. Buru atuh deh, lamot heula deh. Ngajak saya. Naon, Ceu? Naon? Tuh, Ceu, ngabuskeun benang kana jarum tingali. Oh. Riweuh. Alah, biar itu aya awewe geulis. Kemudian kemana? Tong bejakeun. Salam ti urang. Jing moalna naon? Asli urang jing. Teh. Bukan nomor WA. Ih, hei teh rasa laki atuh. Aduh teh aya naon? Eta tah, dah saya laki atuh. Sia koplok kawanianan. Aya naon? Teh kuna naon? Teu a. Teh, Aya naon a? nungkeun nomor WA apa namanya terus dibantosan ku abi. Ih, sarwana. Telepon cek aing korma mau salah alamat. Tinky Winky. Depse. Lala. Sayot. Plok, kumaha gitu Mas teh? Alah, tak apa. Ampura, jadi aneh ya. Masuk. Tinky Winky. Depse. Lala. Ojan. Goblok, bapak aing kene wae teh sia bapak teh dua goblok. Seteh. Oh, bapak mana kene di? Loba-loba ting bapak teh. Ampura aing teu apal. Kadieu ngomongna kadieu naon eta japren aing goceng pertama anjing itu nyaho yalah abet tampak anjing mental coba goceng pertama teh nyaho yalah aing anjing bebek tampak tarik ini teh aing mah kontrol kene anjing itu sabaraha goceng pertama Wah, pulangan ya pulangan. Sok pulangan atuh. ka pulangan anak anjing goblok geus parah ieu mah anjing aing mah kontrol kene goblok eta mah mabok anjing aing geus teh kuat liar Iya, Dede, tinggal menang untung. Jembatan buntung ada menang untung. Iya mana ya sakieu? Ya kayak bagi dua, ikut bagi dua ya di mana? Wah, itu rabu tinggal itu tinggali. Wah,
Tarik ya mah. Aing kontrol kene goblok. Lembok untuk penjara goblok gitu. Eta teh tuh. Kan anjing kali itu. Aduh ala kabogoannya. Itu mah sia. Abi gaduh anyar kabogo anyar. Aduh ala. Setan teh bisa tuh. Jangekeun heula. Gitarna bener anjing atuh. Jangekeun heula. Sok. Kumaha? Nu cerak atuh. Sok. Abi gaduh anyar kabogo. Kitu anjing. Pisan teu. Sia anjing kanya. Jangekeun sia. Sok. Kumaha goblok? Abi gaduh kabogo anyar pina tuai sia. Pina urang. Heeh. Hah? Eta teh ka mana sia? Ditapina aku sia. Tapina kok cina sia pina kok cina. Sia teu cok. Sia geus teu. Sia aku sia gitaran anjing atuh. Ye. Sok. Sok ini. Jadi atuh yang jadi. Abi gaduh anyar kabogo. Turah teu asup tingali ka mana? Iya. Musingkeun sia anjing kuahan sia. Sia musingkeun. Alah. Balik anjing nyanyi itu. Siapa balik nyanyi Siari. Siap goblok. Siap ayo jeburkan sia anjing. Sia ge sama goblok. Sia ge aman sudah anjing. Sia balik nyanyi. Naon hei? Bisa diceraikan ku salaki. Kumaha tuh? Teu bisa ngageo. Itu aya nu ieu mah. Aya saya mah aya atuh. Di ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon dia? Oh iya. Iya Miss, itu pernah di jalan, itu seselan ku carogena itu. Cenah ya nama naon teu tiasa ngageol begitu. Ah, gampang atuh masalah kitu mah. Cemen lah. Kayak gitu emang. Pokoknya mah abi rek minta tulung Kamis. Pokoknya pangajarkeun abi hayang ngageol abi mah kudu bisa ngageol abi teh meh teh dicerahikeun we ku salaki aya geus 5 kali dicerahikeun teh bisa ngageol-geol. Gampang atuh neng eta mah kumaha gaya naon? Sok, Gaya naon? Eta senok. Seunang bedil. No, entok diteulem. Peragakeun atuh sok. Gampang sok di mana neng di dieu wae. Di dinya we di dinya sok. Sok, dah atuh neng nangtung neng. Tah neng. Kieu goyang etep senok. Tah mun kieu gaya kuda bege. Anjing pokok sabara. Asya kumaha goblok narajong teh tak ada cerek pisan. Goblok. Sok wae ditahan ka dieu. Sok. Kalian kencing. Biar goblok. Pakai baju buatan haji bonek teh mau digenah ieu pakai jumatan. Ayo Tasya, dan cicing. Oh, ayo kena ada kuan. Caranya urap sih, Bang. Tidak. Depan pasok. Kok. Kunci. Di bawah. Harus dirinya nanti ya. Ye.
Saja ke mana cenah? Ji, Aya naon sia teh? ayo atuh. Berat. Pakai heula atuh teh baju jajan. Ayo atuh lila. Oh, ayo tong. Oh, cepat tos ya dong lupa. Ayo atuh. Mana ya teh? Ayo. Nyawa bandar. Ayo ban kayak pengerti pola ya sok we. Ayo. Kadang-kadang molor aing teh kati urang keur serius. Bieu diumumkeun di masjid, bagian haji khutbah. Ayo mana? Kamana Pak Haji? Kena aya pengumuman khutbah. Bang naon? Berudak ya khutbah. Da tadi mah ngadenge aya nyamannya. Anu mah poe Sabtu Pak Haji. Oi, serius kau wirang haji? Hah? Kau wirang haji? Itu da tadi mah Tadi da naon? Hah? da poho atuh da sugante poe Jumaah. Oh, Jumat. Eueuh, ieu ge eueuh pengumuman haji khutbah ieu teh poe Sabtu. Da orang kalender jadi teu apal. Sia si jongket. Gus, urang rek nyarita. Amun maneh boga adi awewe kurang teh di bogohan. Kurang teh di kitu. Sapoe teh 5 kali. Maneh rek kumaha sok? Sia anjing jangan nyiksa adik aing goblok 5 kali mah gembor adik aing. Anjing sia kan goblok belum ka adik aing kawinna tuh anjingnya. Lain, ieu mah misalkeun. Arung.